Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Dinten ieu hidup bade diajar bahasa Sunda tema 2. Ayeuna hidup bade diajar ngeunaan ngaringkes teks narasi sareng sinonim. Kanggo kompetensi dasarna 3.2, memahami teks narasi tentang peristiwa dalam kehidupan, pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, atau berkesan. Dan 4.2, membuat ringkasan dari teks narasi tentang peristiwa dalam kehidupan. Salajengna tujuan pangajaran kahiji, siswa bisa macakeun narasi kalawan daria. 2. Siswa bisa ngalarapkeun kalimah pananya kana ngawangun kalimah basajan. 3. Siswa bisa paham kana cara ngaringkes bacaan. 4. Siswa bisa nyieun ringkesan karangan sacara basajan. Nah, ringkesan eta teh nya nyaeta karangan anu disajikeun atawa peristiwa anu panjang disajikeun dina bentuk singkat jeung efektif. Istilah lain ringkesan sarua hartina jeung rangkuman. Tujuan ringkesan nyaeta mikawanoh eusi buku atawa karangan. Nah, di dieu aya cara nyieun ringkesan. Nu kahiji, hideup kudu maca teks atau naskah aslina. Nu kadua, nyatet gagasan-gagasan utama atau gagasan anu pentingna atanapi gagasan pokokna. Salajengna anu katilu, nyusun ringkesan dumasar gagasan-gagasan utama. Ieu ibu ayeuna gaduh teks narasi judulna Liburan ka Laut. Di dieu aya 4 paragrafnya, 1, 2, 3, 4. Yuk urang baca sasarengan. Poe Sabtu pas sosore, kuring nembongkeun rapot ka bapa anu keur diuk nyalse di teras. Bapa nempuan rapot kuring menit tenget. Sabot bapa keur nempuan rapot, kuring ngabejakeun yen kuring teh jadi juara kelas. Bapa katempo bungaheun pisan ngadenge beja kitu teh. Singket carita, isukna kuring geus tatan-tatan. Indung geus uprek masak, pon kitu deui bapa geus ngahandeutan mobil. Sakira tabuh 7, kuring miang rek ngajugjug Pantai Santolo di Pameumpeu Kabupaten Garut. Anjog ka basisir Santolo kurang leuwih jam 10 isuk-isuk, ti kajauhan hawa laut geus karasa panas. Sora ombak kadenge jejeleguran, awak mimiti karasa hareudang bayeungyang. Saenggeus seubeuh ulin kira-kira jam 3 sore, kuring mulang nepi ka imah hampir bedug Isya. Saenggeus salat Isya, gancang ngampih ka kamar hayang geuwat sare lantaran cape. Tadi teh paragraf narasi teh aya 4 paragraf. Yuk urang candak gagasan pokona anu mana. Ieu ide pokok paragraf hiji nyaeta poe Sabtu kuring nempokeun rapot ka bapa yen ngabejaan kuring juara kelas. Teras ide pokok paragraf 2, tabuh 7 kuring miang rek ngajugjug Pantai Santolo di Kabupaten Garut. Teras ide pokok paragraf 3, anjog ka pasisir Santolo kurang leuwih jam 10 isuk-isuk, hawa laut geus karasa panas bayeungyang. Salajengna ide pokok paragraf kaopat, saenggeus seubeuh ulin kira-kira jam 3 sore. Tah, ringkesan teh kantun digabungkeun. Paragraf 1, 2, 3, 4 teh digabungkeun gagasan pokokna. Janten sapertos ieu ringkasan teh. Poe Sabtu kuring nempokeun rapot ka bapa yen ngabejakeun kuring juara kelas. Tabuh 7 kuring miang rek ngajugjug Pantai Santolo di Kabupaten Garut. Anjog ka pasisir Santolo
kurang leuwih jam 10 isuk-isuk hawa laut geus karasa panas bayeungjang. Saenggeus sebuh ulin, kira-kira jam 3 sore. Eta ringkesan teks narasi nanya. Salajengna urang bade diajar antonim. Antonim nyaeta kecap anu hartina berlawanan anu hiji jeung sejena. Antonim oge disebut lawan kecap. Ya, jantan antonim itu bahasa Indonesianya adalah lawan kata. Contohna nomor hiji, pendek antonimna jangkung, ceudem antonimna beungras, beunghar antonimna malarat, hareup antonimna tukang, kasep antonimna goreng. Dugi dieu aya nu bade ditaroskeun? Atos terangnya, pamingke kirang paos, kirang uninga mangga di WA tanapi di japri ibu guruna. Salajengna pami hidep tos ningal video ieu, dicek tugasna, dikerjakeun sing leres, pami tos rengse laporkeun ka guruna sewang-sewang. Sakian materi kanggo dinten ayeuna, hapunten bilih seueur kakirangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.